nyingkir. Eta ku hebat-hebatna Kanjeng Nabi ku kudu-kuduna kana korban. Andai kata jamaah-jamaah bararoga kuari atawa 3 poe ka hareupna srek kemudian teu daek beunceut korban fala yaqubanna musallana ulah kadeukeutan musala ka dieu ancam gua keung watuh kalalorban kabeh kitu di zaman Kanjeng Nabi kuari mah atuh endek-endek nangan pukar pikir kami sakit jadi bejaan teu komo teu di bejaan kos puasa bae sakitu ge di bejaan ja uduk beak uduk sallallahu wasallam Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Masalah kisos dimana di negara wajib ngaraksa jiwa kemenang dirusak jiwa manusia kecuali anu merangan ka agama merangan ka jelema mukmin satungtung henteu merangan wajib kudu diraksa ketika nyeun karusakan maka wajiblah kakenaan ku sanksi. Itulah Imam Syafi'i ngajelaskeun dina aturan tata cara sosial kenegaraan nu patali jeung syariat nu dijelaskeun dina kitab Al-Qur'anul Karim walil qisasi hayatu ya ulil wajib ngaraksa turunan supaya jelas turunan puguh bapana puguh mana lantaran kadituna bakal aya nu ngarambat masalah pertikahan masalah warisan geus atuh teu meunang dirusak turunan ketika ngarusak turunan ku cara zina maka dikenakeun sanksi lamun muhson diranjam datang ka pae lamun goer muhson dijilid dirangket 100 jilidan zani wa zaniyat zaniyat wa zani fajlidu minhum mi'ata jaldah tekalaku tah di urang hukum-hukum kos kitu non gitu. Kemudian masalah harta temenang dirusak lantaran harta daya ngarupakeun satu sarana jang menembus ridho Allah subhanahu ta'ala. Minimalna jang nutupan aurat samping baju nahetakan harta belah dituna jang dahar belah dina jang dahar belah dituna jang kamukah kemudian korban dan lain sebagainya geus wajib diraksa eta harta teh ketika aya nu ngarusak harta dikenakeun sanksi wajib dipotong leungeun kitu keneh mirip harga diri teu meunang diacak-acak teu meunang dirusak ketika dirusak dikenakeun sanksi tah loba urusan-urusan nu kudu dilaksanakeun di negara termasuk tatanan syariat mun teu ngalaksanakeun salat ieu wajib kudu dipaehan loba tah di negara teh anu kudu diurusan tah di negara orang hiji-hiji aja nu tadi cikeneh dicaritakeun hiji bae diurus teh. Jadi negara orang teh negara itu anu ngeusina mah nu percaya ka Al-Qur'an tapi aturanna mah make aturan Walanda.
tinggal urang marayat ieu atuh nyanggakeun sadaya-daya ka inohong-inohong nu aya di laluhur nu keur uncang-uncang nyana endek tah moal ngalaksanakeun aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal malamun diayakeun sahiji dua beuh didukung jasad ku rakyat lantaran eueuh nu pernah mencoba kos kieu lah nagara urang nu zina ambalayah teu puguh hukumanana nu maling kuari mah timimiti maling sepeda HP motor mobil datang ka maling-maling sempak kuari ambalayah luar biasa maling kemudian adu aya nama pembunuhan geus ambalayah tapi eueuh nu dikenakeun sanksi-sanksi nu sesuai jeung aturan Al-Qur'anul saha buaya presiden anu bisa saha buaya ieu nu diuk di RI 1 atawa di MPR atawa di DPR di pusat anu bisa satungtung can bisa urang kuarieu hirup di negara Indonesia nu aturan nama ke aturan Belanda demokrasi HAM hak asasi manusia nu dijunjung tinggi ku Amerika diterapkan di Indonesia makin hari lain makin bagus makin hari makin bobrok boro-boro rakyatna pejabatna ge makin acak-acakan tinggal ditanya bae barartah apa henteu teh boga hukum kos kitu aturan negara diserahkeun ka urang betah teh urang sebagai rakyat Indonesia nutur-nutur hukum model gitu acana betah terus acana teu betah da kumaha sok urang rumuskeun ulah siap jadi presiden naon aduh Indonesia takos kieu tapi kulantaran menang karuhun urang ieu baheula negara tetep bae kudu dijaga ulah datang ka direbut ku bangsa lain baik nagarana direbut dijajah atawa hasilna dicokotan dicokcrokan urang mah dibere hampasna doang terserah diserahkeun ka urang deui bae teu daya teu upaya urang mah iwalti ngadoa ka Gusti Allah Subhanahu mudah-mudahan pamimpin ulang nu teu bener sing ku galedeg bangun har ngeseuna amat ya Allah ya barang sing jelegur mah kena galedeg aing we disalahkeun Masya Allah karim ya negara beragos kieu karepna lain beki bagus pasti beki ancur-ancuran kobon euleuh kader-kader nu bakal jararadi SD SMP na kuari geus marabok SMA na geus tawuran terus kuliah na geus main beli-belian geus teu ngandalkeun kepinteran teu ngandalkeun otak ngandalkeun teh geus suka dari itu bae teh calon-calon pemimpin nu bakal datang Masya Allah kari tinggal tunggu kehancuranana bae geus dua armada lamun rapi hiji pamarentah nomor kadua ulama umaro jeung ulama pada ngabangun bangsa jeung negara ulama bagian keagamanana supaya rapih direpok-repok mencara bebek mah diangon bisi nyasab ka dia digiringkeun dipecut ka dia terus gitu nu boga lahana pamarentahna sing bener nyieun lahana paranti bebek mana paranti embe mana paranti kebo mana supaya jelas nu ngangonna sing nyaho ka ngangon bebek ulah bebek ka mana nyana di mana pecutna ge leungit ngangon bebek tu pararuh
tetapi ingat sageusna negara acak-acakan tetap ulama mah teu meunang eureun dakwahna. Ulama mah kudu terus bae amar ma'ruf nahi munkar. Di tengah-tengah negara acak-acakan pamimpin teu puguh ngurusanana, lain haju lepas tanggung jawab. Ulama mah terus bae wajib lantarannya nama diamanahan ku Gusti Allah ilmu, diamanahan syariat. Geus teu meunang eureun kajen ku kumaha ge. Lamun ulama eureun pamarentah hancur atuh deuk kamarana, deuk ka rumaha rakyat. Jadi kudu terus bae ulama mah sangkilang pemerintah korupsi, pemerintah mabok, ulama mah kudu terus bae negor bae. Boh ka pemerintah, boh ka rakyat terus bae ngagiring-giring umat, terus ngangon umat supaya atuh kajen nu mapal 10 nu henteu 50, sugana atuh nu mapalna 20 nu henteu 30, nu mapal 30 sugana aya 20 nu henteu, nu mapal 40 sugan 10, mapal 50 jeung nyana-nyana mapal jeung nu ngangon-ngangon mapal, terus malah rapal kabeh. Masya Allah karimnya. Kayak ayah hibzul nafsi wajib diraksa diri, ngaraksa awak, ngaraksa ruh. Ketika dirusak dikenakan sanksi. Loba mah urang mun mancaan pikir dina majalis be majalis susaniah eta teh geus aya caritaan hibzu dina berbagai pikir komo Imam Syafi'i imam geus nyaritakeun jasa dina siasahna. Oh rapih mun urang macaan kitab politik Imam Syafi'i asa bakal ku rapih nagara. Lantaran maka aturan-aturanana ngeunaheun jasa struktur namun di skemakeun teh kaharti jasa. Ieu presiden atau raja, ieu menteri-menteri mun cara menteri terus rapih jeung sanksi-sanksi. Nah. Tapi ingat kuari di negara di dunia keur meujeuhna dipojokeun Islam mah teu dibere angin. Padahal lamun secara politis di saat Islam ieu dicurigai berarti di jero Islam teh aya nu teger. Moal pati-pati Islam dicurigakeun jeung moal pati-pati Islam ieu dipojokeun lamun di jerona eueuh anu pikahawatireun. Ya teu patuh ke Amerika ge lamun lemah malah sapira kos kitu urang ge pan. Itu can diratan lah kos kitu ulah dianggap. Tapi ketika geus delcel urang ge rada culak cileuk. Nah, itu secara politis kos kitu ternyata Islam teh dipake kasieun ku Amerika. Sebab horenganan aya nu teger di jero Islam teh anu dirahasiakeun mun kamari Osama bin Laden lain nalagaan asetna diunggal negara teger berjuang kuari ge masih keneh ieu Islam teh mantak Amerika kajantin ngomong no gagah ge di jero hatena masih komo ngalawan Indonesia mah wah siono geus teu kudu ku tentara ku aki-aki ge sieun ku aki-aki guys ya aku gitu mendaknya nama ngarep-ngarep aki-aki jera parare bab sih tentara mah geus teu dianggap sebab didikannya anak masang kuda-kudana geus kanyahoan kunyana jeung teu dibikeun kabeh kapan aturan-aturan teh aya anu disumputkeun jang perang engke teh rahasiana supaya menang. Moal aya Amerika mere taktik perang kabeh moal bisa pasti 2-30% aya nu dirahasiakeun beusi ngalawan nyana boga pamaehna tapi aki-aki mah tah sieun jasa sieun aki-aki anu kopehna beureum anu kancingna ge salah imah eta sieun eta Amerika kadu kos kitu teh lantaran di zaman Belanda ge nu ngelehkeun Belanda teh eta lain tentara anu dadiru tah anu aki-aki anu tek nyekel batuk bismillahirrahmanirrahim cegur lain aki-aki nu aya di dieu aki-aki eta
atuh teh samarangan Indonesia tetep boga sejarah. Tetep boga sejarah. Lamun Ki Ahmad diseret di Banten datang ke Cikande, di Cikande nangtung. Seret deui datang ke pos didinya, di pos nangtung dibuka dadana. Hahaha Ki Ahmad. Cek belan, "Ha, ini bukan orang ini, ha." Sajeleba-jeleba nu kos karar itu. Mantak aya ngaran Jalan Kiai Haji Hairun, Jalan Kiai Haji Ahmad, Jalan Kiai Haji Samaun. Eta teh boga sejarah, dibaca kunyana. Lamun ketika jelema deuk ngareli bararingung kabeh, cek di Samaun ulah bingung, ye di barere batu bae tinggal nu buta, kula mah moal cenah moal ngeli. Lantaran kula mah buta teh naon di bare batu doang. Buat turun ngareli nu buta menyekelan batu we. Kadenge Belanda duduk murti sembalu. Dibacana bismillahirrahmanirrahim timpahkeun wo cekur. Eta nu buta bae bisa ngajegurkeun. Komo anu bentak meureunana. Tah, urang ngadeng-ngadeng kos kitu mah resep tah perang teh. Asa deuk menang wae. Ji atuh ulah dikira Indonesia mah lamun Ciomas terkenal lain di Banten bae Ciomas mah Jawa Tengah Jawa Timur terkenal asal nyaritakeun Banten terkenal dengan Ciomas nah nu mantak keur zaman kula mondok mun ngomong ti Banten dicoba bae kurang Madura bloon tah urang Madura asal ngadenge Banten bae Jawa Timur Madura nyoba bae ka urang Banten lain di Indonesia bae di Belanda di Amerika terkenal urang Ciomas emang kumaha kitu lantaran nya nama nyieun golok lain make nanaon make leungeun dibeulem besi sadesa dibeulem hurung beureum dipaut urang Belanda naleungkeun bae waduh cek nya babi kos kieu nyieun ka golok teh dikitukeun set dipaut teh diemple-emple urang Belanda gide waduh lain lawanan cek nya ewen aku kos kitu eta golok Ciomas teh lamun make trang-trang tong tah mah naon make leungeun dipaut set beres tancapkeun ka hulu orai taneuh ceuk kenakeun pindah peurahna ka dinya beres puasaan 7 mulut kaburu paeh tanu puasana. Ieu golok Ciomas emang kumaha pakai teu kudu dikenakeun asal katoel tak geus ngerenyed sakabeh awak tuh baheula kos kitu mun perkerisan temanggung keduk eta kumaha emang nyieun keris kitu emang nyieun keris kumaha make lain asukeun cet peloy eta nyieun keris teh kos kitu eta teh dipake kasieun teh ku Amerika jeung ku Belanda nu kitu tah nu mantak nyana teh aya kuari meneliti ke Indonesia aya kene tah nu kos karitu tah satungtung aya kene moal ka aing merangan Indonesia moal nu mantak padahal mah geus areueuh ngan aya kene aki-aki nu ngebeledeh dianggapna eta asana ieu cenah ieu ya Allah boga sejarah tetap Indonesia lain lalaga tenang bahkan di Indonesia mah diperkirakan di batur geus dardir-dur moal waka diserang moal waka di Indonesia ieu lain lalagaan Timur Tengah serang Mesir diserang Syria diserang Irak diserang Iran diserang terus bahkan ke Thailand ke Malaysia Indonesia mah moal waka terakhir sieun lain lalagaan sieun sieun cal model Gus Dur yang teh sieun kita Amerika kagus atuh sieun tetebakan dana japas jasa tilu tetebakan di Amerika teh tepat salah sahijina nu ditebak eta anu di Gedung Putih anu aya pependeman di jerona gitu dibuktikan pan bener tetebakan kampung di salah satu kampung eta Gus Dur nyaho pernah nyaho teu ka jero kampung eta di Amerika ya satu kampung dedinya disebutkan anu aya itu selidik bener tadi eta lah bingunginnya ka jelema-jelema model kos kitu mangganing cek Gus Dur setelah saya tidak ada mungkin muncul orang-orang seperti saya nyingsieunan doang mana seberapa bukti nama mana tuh kayak Gus Pur Bata gimana cerita natu di negara orang keur diantep
eta kacakan ge emang kudu ngaringakeun atuh aya gaib-gaib para wali-wali di istana ya wali-wali tenang keur bae keun bae dianter dek mana sia lempanganana dek kumaha sia we ditol mah tetep ditowelkeun bae anter huru hara sautak saeutik kok masalah tetep nu nyekelan Indonesia mah lain jelema sambaran wow lain eta burung garuda teh engke mah hiber ye unggal negara ngabogaan kos kitu hitung-hitungan tapi di Indonesia paling sulit boga sejarah Bung Karno teh mantap Bung Karno mah ku urang Cirebon dianggapna lain jelema Bung Karno mah mau sebab pernah kadeule asup ke hutan Cirebon Bung Karno teh begitu asup katingali ku orang jelema keur aya di kebon ternyata jadi mau Bung Karno jadi mau tanya sejarah lamun ka benda kerep tapi nu nyaho ka Kiai Zaini mata almarhum nyaho nya mah disebut maung Bung Karno jadi maung bae biasa ketika ka Lampung Bung Karno asup ka Lampung ngahiji jadi gajah mantap sing ada itu saya gajah tuh ngato Bung Karno mah tempat tapana loba jasa unggal provinsi aya tempat tapa Bung Karno ya Allah ya Rabbi di imana kadang-kadang aya bae aya nu nyekel di Indonesia teh kudu tipe-tipe Bung Karno aya kene tenang goteng bilung aja di dieu orang jadi tege negara Indonesia mah kos gitu aneh tege tenang kalem urang mah urang bae ngaji nu ngurusan negara aya keur barodo kuari memang ieu bang negarawan teh keur barodo ngeunkeun bae anteu engke ge aya muncul tek urang kaget kuari masih kene kuliah kene beneran ieu mah bakal nyekel negara Indonesia teh kuari masih kene kuliah na ge nya nama 3 universitas 7 universitas jelema na nya nanyakeun tapi di universitas anu aya di 7 universitas tenang bae terus bisa bahasa Jepang, bahasa Cina, bahasa Korea, komo endi mah gitu mun. Masya Allah. Oke, ulah bingung, ulah bimbang, batur mah batur nyekel negara keracak-acakan, urang mah ngabeberes urang ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Aya nu ngaping negara teh tenang. Lamun bapakku almarhum abah kula nyaritakeun pernah ka Pelabuhan Ratu di Pelabuhan Ratu di dinya aya masjid aya bangunan cenah di dinya kapanggih jeung Bung Karno jeung Buya Dimyati jeung berbagai jelema-jelema pohoan ngomong ternyata nyambung Gus Dur ge meunang ilmu teh di Pelabuhan Ratu Buya pernah nyarita deui kumpulan di Pelabuhan Ratu mata sing hade urang Cikupa pernah deh neangan teluh sama ke Pelabuhan Ratu namun Gus Dur nyaritakeun Sunan Kalijaga kuburannya ternyata di Pelabuhan Ratu terus Gus Dur ngomong ternyata makam Sunan Kalijaga di Pelabuhan Ratu ceknya nanti saya ziarah ke sono ketemu di Pelabuhan Ratu aya naon di Pelabuhan Ratu mentak ge loba orang Amerika nu datang ka dinya foto di shooting ternyata hasil shootinganana macam-macam makhluk-makhluk gaib nu para rutin wararideung beunang kunyana tah je pancen ieu kos karari ieu aya aki-aki nu ngebledeh aya CNN Amerika Tadeke tinggal berani na bae presiden ngagetak Amerika tinggal nungguan presiden doang asal digetak kiih beres ngusir dada geus teu kudu make demo-demo nunggu RI 1 tenang kalau di kos kitu macam ngena itu sih harus ngabingungan negara bingungan diri sorangan bae geus datang ka mana ieu tahajudna geus datang ka mana dilanjut
kewajengan musannif wala qisas fi kasil izami teu wajib qisas dina ngahancurkeun tulang mun gelut kemudian bisa mariuskeun leungeun atawa cimandena geus jago jasa ditekenkeun leungeunna kemudian didedetkeun ceger bletrak potong tete kudu kisos teu kudu dipaehan ngan engke kena sanksi diat doang ta motongkeun teh sabaraha kisos teu kudu naib cimande malian lalagan mani diadu-adukeun jeung tiwu ieu na ge panen jiga asal kita teu kudu bohong nya mah atung nyajotos saja teu kudu pancang teu kudu asal kena angin we boleh Pak cimande nu asli mah kos kitu mentek cimande mah baheulana teh nu bogana kan Kiai Zakaria ta eta teh nya nama ngawiridna ge bari diu dihandapkeun di kolong bale ngaulinkeunana ge eta cimande mah teh hiji kembang hiji eusi hiji wirid cimande mah kos kitu mentek lamun keur diuk nya nama aya bae anu ngalungan naon bae ka huluna cekel beunang asal cawu mun batu teu beunang walakin sosok bikasil izami cuman walau qatu aqrabi mafsilin geus ieu mah horenganan walau audahu wa hasama audahu wa qaza qamsata abiratin munaya jelema natuan ka batur kemudian mecahkeun kana nu ditatuanana ta eta teh ai kisos man teu kudu dibales pati di cuman kudu dibales saukuran tatuna tersebut bales bae enggeus tadi balas dikenakeun sanksi diatna 5 onta anu bisa dipakai kurban onta anu pas belum bisa dipakai kurban teh umurna 5 tahun beda jeung munding mah 2 tahun sapi 2 tahun nu bisa dipakai kurban teh umur 2 asup ka 3 mun sapi kebo 2 tahun asup ka 3 eta bisa dipakai kurban nanyakeunna ulah kanu jualan kebo nanyakeun kanu jualan kebo jualan embe mah nya mah bisa bae nu penting mah laku ieu ulah nanyakeunna ka ahlina mun embe gembel 2 tahun ka 3 1 tahun ka 2 mun embe Jawa mak zingarna 2 tahun asup ka 3 sakali deh mun urang korban make embe hiji embe saurangeun ta eta teh mun embena embe gunung embe gembel embe Cianjur embe Garut ta eta teh 1 tahun asup ka 2 geus bisa lamun embena embe gunung embe Jawa eta 2 tahun asup ka 3 lamun sapi 2 tahun ka 3 kebo eueuh bahasa kebo teh di kitab mah eta mah dikiaskeun ka sapi jadi 2 tahun ka 3 nah onta mah 5 tahun eueuh di urang mah onta kos kitu nu mentak mongpang mengpeng urang keur hirup neangan jang batur hirup urang sanggeus maot batur hirup urang guari di dunia mah batur sakasur pamajikan batur sadapur keluarga batur sasumur tatangga aya deui batur salembur eta mah sadesa aya deui batur sati kukur tak eta teh batur-batur urang manusa kabeh ge jangan laksanakeun bisnis jangan laksanakeun politik jangan ngarealisasikan berbagai-bagai aturan kudu aya jelema atuh urang atasan kudu aya bawahan pemerintah kudu aya rakyat kiai kudu aya santri dan selanjutnya nu dagang kudu aya konsumen manusia etalah batur hirup urang salila di dunia urang sieun menta anteur urang isin ge aya nu nganteur etalah manusia takos kitu tak kahirupan di luhur bumi ketika orang maut batur urang teh amal urang
Nailah persiapkan jang urang, jang batur urang ketika urang maot, pamajikan urang cerik, anak urang cerik ngan datang ka bibir kuburan doang. Embungeun nyana asup ka jero kubur mah. Kajenting tadina nyana sumpah setia sehidup semati bohong. Ngan sehidup doang. Moalekeun semati moalekeun. Tah jang batur urang mah amal urang. Salat urang milu ka jero, puasa urang milu ka jero, zakat urang milu ka jero, haji urang milu ka jero, ngaji urang kuari tahajud duha sedekah ieu asup ka jero termasuk korban. Sup ka jero bareng jeung urang. Mendak fasolli li rabbika wanhar. Salat anjeun, salat lebaran wanhar ayawan haril ubhiyah encet kumaneh kurban. Antak sakumaha kamarin dijelaskeun riwayat Siti Aisyah ma'amila ibnu adam yauman nahri min amalin ahabba ilallah min iraqatid dam. Daya anak Adam beramal di poean lebaran tina hiji amal nu paling dipake karesep ku Gusti Allah tibatan ngucurkeun getih yakni kurban. Naha innaha la ta'ti yaumal qiyamah biquruniha wa azlafiha. Saenyana kurban engke bakal datang jaga di poe kiamat. Tandukna bagus jasa, cekerna bagus jasa, nyayagikeun jelema nu korbanna, nu bakal mawa langsung ka surga. Nu mentek saminu matayakum saminu dohayakum fa innaha matayakum yaumal qiyamah. Sing lalintuhan ku maneh kurban maneh hartina mun de korban nu lintuh ulah nu kuru lantaran eta bakal jadi kendaraan jaga di yaumal ya. Nu mentek ulah korban kunu buta teh sah urang korban embe sapi kebon nu buta teh sah. Lantaran cacat gitu kene korban embe sapi munding anu pincang teu bisa leumpang teu sah. Korban anu gering nyata geringna datang ka uruk jasa teu sah. Jadi kudu nu jag-jag, kudu nu lintuh jasa. Kumaha cenah kiai lamun aya nu korbanna ieu mah sapina teh kitu dikabiri teu masalah. Kumaha ye lamun aya lalaki pan utamana mah lalaki afdolna mangan aya ge sapi lalaki jeung bikangan aya lalaki nu afdol tapi na kuru ngan aya nu bikang wah lintuh jasa nu bikang bae ulah nu kuru kitu tah. Mun aya sapi majir aya nu lalaki mah teu sabar halin tuh nu majir mah lintuh jasa majir bae. Oh nu majir teh nu teu anakan ngaranna majir bikang ge aya nu majir non ya. Pemberitahuan Bapak Ngadiono dari Gembor Pasir Jaya diharap pulang karena bapaknya meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekali lagi Bapak Ngadiono dari Gembor Pasir Jaya segera pulang. Mun sapi kutujuhan munding kutujuhan embe mah saurang gitu nya nu rapi nu bagus. Urang di dunia bae ge ye di dunia dek kondangan batur geus sarariap kendaraanna urang mah eueuh kendaraanna ge culak cileuk bae aing naek nu mana ye ieu dek kondangan bae ge geus puyeng jasa batur geus sarariap jasa woh mobil masing-masing nyana culungak cilinguk aya angkot pinuh deui pan ilu hayang lantaran kababaturan atau kaduluran kendaraan eueuh aya ge angkot geus pararinuh tah ieu ngaluarkeun motor kempes. Masya Allah kadeta tinggal sedihna doang sakieu ge endek kondangan sedih brul barangkat tinggal urang bae aya nu nanya deh mang pan teu milu padulur mamang ulah loba omong sia endek milu eta bener oh mobil marah panjana tungtung mah ye atuh pan teu milu jeung ulah loba omong sia disoekeun semut sia ku aing tungtung mah kos kitu tah
eta di dunia bege kos itu di dunia komo engke hararudang di kuburan be lamun urang dipapageun ku korban urang ai pak barang dedelek urang pan kuru amat ieu mbe aing atuh baheula korban kuru aduh masyaallah eta teh dipersiapkeun ya Allah ya Rabbi bunga amat urang ti kuburan ka mahsyar naik kendaraan di mahsyar geus ngabring jutaan manusia dipersilahkan untuk menuju surga abo nikmat jasa sapira 3 juta 4 juta 5 juta dah karena kiai kula mah deuk sapi sorangan teh langsung masalah deuk sorangan bae sapi ya kari hukumna sunah muakad korban teh hukumna sunah ngan mendekati wajib mentak dingaranan sunah muakad hampir wajib geh jang umat jang kangjeng nabi nama wajib kangjeng nabi nama korban teh wajib mentaknya nama korban saumur kangjeng nabi lobana 63 korban lantaran wajib kangjeng nabi mah urang mah sunahna sunah kipayah artina sunah kipayah fardu kan aya fardu kipayah aya fardu ain kitu kene sunah aya sunah ain aya sunah kipayah nah ieu korban mah sunah kipayah saimah saurang ge cukup jang sakadar nutupan non kitu ngaranna nutupan kasunahanna cukup ngan nu teu korban teu meunang ganjaran pagon saimah hiji cukup cuman teu meunang ganjaran nu meunang ganjaran nu korban ngan teu dibendu doang ku Allah ma talabahu syari'u ghairu muhattam atau ghairu hatmin sesuatu perintah nu disarakeun ku Gusti Allah diinstruksikeun ku Gusti Allah teu diwajibkeun ngan mendekati kana wajib nah ieulah ngaranna sunnah muakkad unggal tahun satahun hiji 2 3 4 goreng urang lah aing mah mencitan 5 oh masalah nu masalahnya nah ye sunnah muakkad hukumna hiji embe saurang sapi mah ku tujuan munding ku tujuan kula mah cenah embe teu boga sapi teu boga kebot teu boga boga ge kuda los kuda ge dikorbankeun teu naon kuda oh masalah masyaallah karim Lohan Nabi sallallahu alaihi wasallam bikibashain hadis Bukhari bikibashain amlahain aqranain zabahahuma biyadihil karimah wa samma wa kabbara wa wada'a rijlahul barakah ala safahihima kanjing Nabi langsung nungtun 2 embe kibas paruti gulde kanduk nong cara rapang pohara langsung dipencit ku kanjing Nabi tandang cekel peso cekel kitu huluna ditinca ku kanjing Nabi beteungna teh langsung ku sorangan sama wa kabar bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar walillahil hamd Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin tah doa kanjing Nabi kos itu Gusti muga-muga narima Gusti kana korban min Muhammadin ti abdi Muhammad wa ali Muhammadin keluarga abdi keluarga Muhammad wa min ummati Muhammadin jeung umat Muhammad mantak urang mah geus dikorbanan ku kanjing teu kudu korban masyaallah istimewa kanjing Nabi mah becit lobana 63 lantaran wajib kanjing Nabi mah langsung ngadoa Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal hadhihi al-udhiyata ni'matan minka alayya wa taqarrabtu bihima ilaika fataqabbalha mungkir dua tataqabbalhuma gitulah doa kanjing Nabi ketika kanjing Nabi ngalaksanakeun kurban matak besi aya nu korban ye ti ayeuna hiji siapkeun embena mun geus aya embena ulah motongan kuku sunah kajenting pajumah ge ulah setungtung encan korban dipencit ulah nyukur ai mandi mah mandi nyukuran ulah kuku ulah kabeh sakadar sunnah ulah teh ya lantaran kena jadi saksi ieu di awak urang hadir urang nu bagus badidinya bahkan urang sorangan nu mencit lamun urang na bisa mun teu bisa wakilkeun tah kos kitulah korban be
bunga jasa lamun urang jaga di akhirat, kemudian aya anu nyampakeun ke di akhirat. Ya Allah, bahkan diancam ku Kanjeng Nabi, man jida sa'atan falam yudhi fala yaqbanna musallana. Saha jelema nu boga kalaluasan di poe lebaran ieu cak Kanjeng Nabi sampaikeun ka tasrek 3 poe, kemudian kitu tedek mencit korban, geus ulah ngadeukeutan tempat salat ieu. Ancam ku Kanjeng Nabi, nyingkir. Eta ku hebat-hebatna Kanjeng Nabi ku kudu-kuduna kana korban. Andai kata jamaah-jamaah bararoga kuari atawa 3 poe ka hareup tasrek, kemudian teu daek mencit korban, fala yaqbanna musallana, ulah ngadeukeutan musala ka dieu. Ancam ku Kanjeng, watuh kalalorban kabehan. Kitu di zaman Kanjeng Nabi kuari mah atuh endek-endek ngan pukar pikir kami. Sakit jadi bejaan, teu komo teu di bejaan. Kos puasa bae sakitu ge di bejaan. Ja uduk beak uduk. Atuh komo mun ngageuing-geuing baredanan. Oh, atuh ieu mah geus ka polos romo mah geus. Masyaallah, masyaallah. Kemudian orang korban diri orang dek ngorbanan kolot nungges maut menang bapak orang, emak orang atau anak orang, oh masalah. Tapi lamun ngorbanan teu aya patula patalina kaya ning babaturan orang atau kakak orang, adik orang, ta eta mah kudu aya izin heula. Izin aing ngorbanan sia nya hagas nuhun jasa karak jadi. Geus lamun teu wasiat teu jadi. Menyana wasiat maing aduh can pernah korbannya mun aing paeh wasiat pangorbanankeunnya kaeta teh kudu dikorbanan mun wasiat teh ka adikna pangorbanankeun ku adikna. Lamun teh tadina teu wasiat mah kudu nu ngorbananna anakna tamah kos kitu mah tuh kitu nya geus lamun ngorbanan urang keur hirup mah komo teh mah babari jasa ieu mah nu geus maot ge bapak urang, emak urang, bapak kolot urang eueuh masalah, emak kolot urang eueuh masalah, tak ku incu anak urang, incu urang eueuh masalah. Nu aya patula patalina jeung urang termasuk walina eueuh masalah. Mun deungeun teu jadi. Nah gitulah masalah kurban sing hade. Urang ulah kitu ngalengitkeun kesempatan mumpung urang hirup keneh jeung urang keur boga wayahna. Kemudian korban teh aya nu wajib aya nu sunah. Lamun wajib mah haram nyokot sanajan saeutik kaya ning dinazarkeun. Lamun nu sunah teu naon nyokot bagi 3 2/3 jang disedekakeun 1/3 jang nyana masalah. Geus lamun kebo teh mah mun kebo dicokot saping-pingna ku urang. Mun korban sunah masalah ngan babari jasa korban jadi wajib teh. Urang keur nungtun embe ditanya ku batur, "Mam, eta embe dek dibawa ka mana?" "Bawa ka ditu tuh." "Jangan tuh, jang korban." Eta teh geus termasuk korban wajib teu meunang adahar tak kos kitu mah tah. Teu meunang. Mentak eta mah lamun leungit wajib ganti lantaran geus asup nazar sakitu bae ge di korban mah tah. Ya komo teman diomong-omong mah ieu jang korban, ieu jang korban, ieu jang korban eta mah geus jadi wajib jasa. Nu sunah mah geus teu diomong-omong tapang mencitkeun dah korban kula eta sunah. Nailah wa qadha khamsata abiratin walau awdaha wa naqala. Lamun aya jelema tuan kemudian mindahkeun kana tulangna tadi mangan sakadar remuk doang pecah doang guari mah jadi pindah berarti potong keluar. Nah awdaha walahu asyaratu abiratin bisa dibales kunyana jeung meunang deui ditebus ku 10 onta walau qata'ahu minal ku'i. Mun jelema megatkeun pinggelangan batur balaisa lau iltiqatu asabihi. Namun sakieu ieu tah dipegatkeun asa pinggelangan ngaranna tah cenah deuk dibales tah sakieu bae sakieu tah ramo doang teu bisa tetep kudu sakieu bae. Teu bisa ngan sakadar ramo doang bain balahu uzira wala gurma wal asahu anallahu qatul kapibadahu cekawal asoma tetep bae meunang we engke dipegatkeun saepek-epek na sapinggelangan sabak daram.
misalnya ndek ditebe ndek dibalas datang cenah mah ieu mah sakitu aing mah sakitu bae tah tebusna naon kitu balesna tah sakieu ternyata can anggeus pan sakieu sakieu tetep sakieu sabak da dipotong ieu potong deui sakieu itu tah bales pati teh masyaallah karim mun di pabrik digawe aju curugna kena mesin eta curug hijieun sabaraha di pabrik hah 3 juta aya nu ngahajat teh boga duit mah curug dikitukeun aduh masyaallah murah apa teh 3 juta ya Allah nya ke aya aturan leuwih panjang imak kakarak bag-bagan awalan ke jelas nama ke babu kaifiatil khusus aya walau kasar wallahu a'lam bissawab.